سيدنا محمد. Lamun geus datang ka ruhur ruhani bakal nikmat. Nu mantak dibagilah manusia ku Imam Ghazali dibahasa urangkeun. Dibahasa urangkeun manusia teh kabagi opat. Hiji tak berlidah, tak berhati. Kedua berlidah, tak berhati. Katilu berhati, tak berlidah. Kaopat berlidah dan berhati. Masya Allah, Imam Ghazali ku hebat-hebat teh. Lah cenah eta mah hese bahasa batur, bahasa parahyangan aya di Bandung. Kumaha ca bahasa Bandungna? Bahasa Bandungna kieu manusia kabagi opat. Aya anu murah bacot, murah congcot. Aya anu murah bacot, mahal congcot. Aya anu mahal bacot, mahal congcot. Aya anu mahal bacot, murah congcot. Tuh aya bae eta. Sarua ta jeung nu tadi tah. Balikan deui ngajina. Katalar-katalar nu ieu yeuh hatuh ngaji. Nomor kahiji aya nu mahal bacot, mahal congcot hiji tah. Nomor kedua murah bacot, mahal congcot. Nomor katilu murah bacot mahal bacot, murah congcot. Nomor kaopat murah bacot, murah congcot. Masya Allah, mantep eta. Tulis ya, bacot congcot kieu mantep ya. Emang siapa ngaji nu karitu bae asal dibere kaedah bae geus teu paham ieu bae. Artina nomor kahiji jelema teh tak berlisan, tak berhati. Mahal bacot, mahal congcot. Ieu mah jelema ngomong agama tilok, ngomong syariat tilok, kemudian atuh ngalaksanakeun ge henteu. Mahal jasa. Bacot na teh teu daekeun ngomongkeun agama. Bacot na teh, bacot teh lemes eta. Bahasa lemes eta bacot teh sing hades ya. Bacot teh mah teu daekeun bae. Ngomongkeun agama teh alergi nya mah kitu keneh hatena teh kana agama alergi. Teu nyaho di dinya teh keur aya pembangunan majelis taklim, pondok pesantren, kitu keneh masjid, teu daekeun sama sakali ngomong tilok kana agama, nyumbang ge henteu. Kitu keneh aya kiai ngahadiran tilok nya mah, kemudian make ge henteu. Nah ieu jelema nu kos kieu tak berlisan, tak berhati. Artina mahal bacot, mahal congcot. Mudah-mudahan di Cilongok bae. Aya ge di ditu di kampung pondok aya tadi. Di pasar Kemis mah aya tadi dinya teh. Di Cilongok mah eueuh alhamdulillah sampurna jasa. Aya ge duaan lalaki jeung awewe doang. Ngan anak baranakan ajuna. Tuh hiji tah. Tengetkeun tah. Termasuk kafir, termasuk bangsa mukminin maksiat. Eta mah moal mi'raj teman nu kos kitu mah. Moal bisa kajen kumaha ge paeh cilaka. Nomor kedua murah bacot, mahal congcot. Berlisan tak berhati. Nah, ieu jelema ngomong nama ke agama mantep biasa, lain sekadar mantep, mantep. Cak pamuji mah orang Jogja, wah enak sekali. Mantap sekali. Mun ngomong agama, ya Allah ya Rabbi nikmat jasa. Nyaritakeun Islam, nyaritakeun iman, nyaritakeun sedekah, Masya Allah nikmat jasa. Tapi nyana teu pernah mere. Mun nyaritakeun salat ngeunaheun jasa, nyana mah tilok salat. Mun nyaritakeun iman hebat jasa, padahal nyana mah ka Gunung Kawi malulu. Mun nyaritakeun syariat luar biasa. Oh, ieu haram, itu haram, bank haram, kredit haram. Orang kreditan di imah na loba jasa. Nah ieu ngaranna murah bacot, mahal congcot. Berlisan tak berhati. Eueuh teh di pasar Kemis mah. Aya ge di Cilongok. Tibalik. Duh, meureun aya mana dibalikeun ge nya. Tah ieu moal bisa mi'raj teh mah nu kos kare jauh teh mah. Nomor katilu berhati, tak berlisan. Murah congcot, mahal bacot. Tilok loba omong ieu mah jelema teh. Ka masjid gurudug tah jariah di deuleu 5 juta. Masya Allah.
Kesa bulan kemudian gurudu ke panitia, tah tulis 2 juta. Ai panitia nama nulisan doang. Tuh. Eta lamun ka agama nyana ngadengekeun be cak kiai teh ya kudu salat. Nyana teu loba omong datang ka imah langsung salat. Cak kiai teh kudu salat tahajud teu loba omong nyana ngajak henteu ngomong henteu ngadatang ka imah terus we tahajud. Tah ieu mah istimewa ye jelema nu kos kieu mah ye. Teu loba omong tapi hatena bagus. Tah lamun urang neangan pipa majikanin ge kos kieu ye ulah nu loba omong tapi anu hatena ngeunaheun. Nu terakhir mah murah bacot, murah congcot, berlisan dan berhati. Ngomong agama bisa jeung sering ngomongna ngaji lantaran paham dina bab agama, di mana aya kesempatan nyanangan nasehatan lillahi ta'ala, bacotna bagus congcotna gede, hatena bagus lisanna bagus hatena bagus. Ialah waliun min auliyaillah,